Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi ngaos kana kitab Muhtasar Jidan atau kana kitab Jurumiyah kalawan nyebat dengan Allah sifatna Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat alit di dunia, anu mapari nikmat ageng di dunia, sifatna Allah Ar-Rahimi anu mapari nikmat alit di akhirat tungkul. Babu taukidi ari tabab bade mertelakeun taukid. Ataukidu ari ngaran taukid tabiun eta isim anu anut lil muakadi kana anu di kuatanana piropihi dina ropanna itu taukid wa nasbihi jeung dina nasabna itu taukid wa khofdihi jeung dina jerna itu taukid. Wa ta'rifihi jeung dina ma'rifatna itu taukid. Wa yakunu jeung bukti itu taukid teh bi alfadin maklumatin ku pirang-pirang lapad anu geus kamaklum, anu geus dimaklum. Wa hiya jeung ari lapad anu geus kamaklum teh anapsu nyaeta kahiji lapad anapsu hartina awak atawa zat, wal ainu jeung lapad ainu hartina ain, wa kulun jeung lapad kulun hartina sakabehna, wa ajma'u jeung lapad ajma'u hartina sakabehna, wa tawabi'u jeung sok turut ajma'a kana lapad ajma'u, wahia jeung ari anu turut kana lapad ajma'u teh akta'u eta lapad akta'u, wa abta'u jeung lapad abta'u, wa absa'u jeung lapad absa'u. Takulu ngucap anjeun koma jaidun nafsuhu kana lapad koma jaidun nafsuhu. Koma geus nangtung sa jaidun mang jaid, nafsuhu nya eta awakna itu jaid. Jadi jaidun tarkibana jadi fa'il, nafsuhu tarkibanana jadi muakkad atau jadi taukid. Taukid tina lapad jaidun muatan caritaan. Jaidun keur tingkah ropa ciropana kudomah, nafsuhu tingkah ropa ciropana kudomah sarua nafsuhu. Jaidun nafsuhu. Jaidun geus dat koma geus nangtung saha jaidun ki jaid, nafsuhu tegesna awakna itu jaid. Jadi taukid teh pikeun nguatan caritaan. Wa ra'aitu qauma kulahum jeung lapad ra'aitu qauma kulahum. Ra'aitu ningali kuring aqauma ka kaum-kaum, kulahum tegesna sakabehna itu kaum. Aqauma keur tingkah nasab sabab tarkibana jadi maf'ul bih tina lapad ra'aitu. Ra'aitu fi'il fa'il, ra'aitu fi'ilna, ra'ai fi'ilna tu fa'ilna, fa'il isim domir. Aqauma jadi maf'ul, maf'ul wajib nasab. Al-qauma nasab, ciri nasabna ku patah, kalimahna isim mufrad. Kullahum, kulla dibaca kulla teu meunang kullu atawa kulli sabab kulla tarkibana jadi taukid dina al-qauma. Gunana taukid teh pikeun nguatan caritaan. Al-qauma ka kaum-kaum, kullahum tegesna sakabehna itu kaum. Wa marartu bil qaumi ajma'ina jeung lapad marartu bil qaumi ajma'ina. Marartu papaliwat kuring bil qaumi ka kaum-kaum ajma'ina tegasna sakabehna ieu kaum. Ieu keur tingkah JR muakkadna. Bil qaumi tingkah JR ciri jerna ku kasroh kunaon dijerkeun ku sabab kasupan huruf jar bi mimitina. Bil qaumi teu meunang dibaca bil qauma atau bil qaumu ku sabab huruf jar bi mimitina. Ajma'ina ajma'i teu meunang dibaca ajma'u atau ajma'a sabab ajma'i ieu jadi muakkad atau jadi taukid tina lapad al-qaumu. Jadi salah sahijina huruf-huruf muakkad teh atau taukid teh aya lapad ajma'i atawa di luhur mah ieu ajma'u. Babul badali idza ubdila wallahu alam bisawab.